Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sareng simkuring pun Nazarudin Azhar dina rubrik Pustaka Urang di channel. Anu ngaguar bacaan urang Sunda boh mangrupi majalah atanapi buku-buku heubel anu kaleresan nyampak di pabukon simkuring. Dina Pustaka Urang edisi kedua ieu urang ditenan majalah Langen Sari nomor 20 hiji tahun kedua 1864. Henteu ditetelakeun sasih naon medalna, namun upami ninggal isi nama ieu teh medal sasi Juni 1864. Langen Sari teh rupina tina kecap langen, eta teh tina basa Kawi hartosna teh resep. Sapertos dina kecap kalangenan, anu hartosna karesep atanapi hobi. Janten di majalah di ngaranan Langen Sari teh rupina mah dipiharep tiasa janten pangaresep masyarakat atanapi kalanganan anu nyari. Dina jilidna atanapi kabarna di dieu aya ciri khas Langen Sari nyaeta sababaraha gambar simbol, nyaeta gambar anu ngacapi patung Ganesha nu maen bal wano jadi kabaya sareng aya gambar sapertos tokoh tina sandiwara itunya. Oge aya lambang kesehatan. Ieu teh janten gambaran naon wae eusi Langen Sari. Sok sanaos di dieu teh aya simbol agama tapi di lebetna aya rubrik agama sumuhun. Aya rubrik humor deui. Lianti kesenian, olahraga, kebudayaan, kesehatan, sareng sejarah. Pangaosna per eksemplar nyaeta Rp80. Lajeng katawis ku urang dina kaperna aya potret mojang manihegar pisan nuju gumujeng. Sabrehan ge urang teh wanoh nya saha ieu teh. Leres sangkian teh nya Neng Megawati Soekarno Putri. Kapungkur mah da anom keneh atuh nuju rumaja keneh tahun 64 janten sebat we Neng Megawati Soekarno Putri. Urang bukaan eusina kanca. Disapengkereun ka perpayun aya komik ngeunaan keanehan alam, komik strip semohon. Kapungkur mah usum dina koran-koran teh aya nu kieu nya. Janten aya ilustrasi sareng teks anu diserat. Boh ngeunaan keanehan alam, atanapi sajarah, atanapi tokoh-tokoh sanes kanten. Lajeng aya karikatur dasar Mang Onyon. Mang Onyon teh tokoh pangintennya tokoh kartun anu janten ciri khas Langen Sari. Didamelna ku Didin Basuni. Ieu teh Didin D Basuni teh anu ngadamel Mang Ohle oge mohon dina pikiran rakyat. Lajeng aya iklan buku Si Kodok dan 7 Putri pangaosna Rp125 cenah. Oge aya iklan majalah Si Kancil. Hiji-hijina majalah murang kalih nu tiasa nyumponan panyileukan para putra saderek kitu saurna. Dina kaca hiji aya carita nyambung dunya lalaki ku caraka bagian kahiji. Sareng di dieu aya wawaran saurna teh carita nyambung Sri Panggung teu tiasa kamuat dina nomor ieu patali jeung caraka kasabet balideg influenza. So, caraka teh salah sawios pangarang anu remen pisan ngamuatkeun karyana dina majalah Langen Sari. Upami kantos maca buku Sri Panggung sareng menak baheula kenging caraka tah sateu acana teh dimuat janten carios nyambung dina majalah Langen Sari. Kaca 2 masih sambungan tina dunya lalaki. Lajeng dina kaca 3 aya tulisan ngeunaan 7 bahan pokok indoktrinasi manifesto politik RI anu diserat ku wakil Perdana Menteri 3 Menteri Perdatam Ketua MPRS Dr. Khairul Saleh. Ieu mah ku bahasa Melayu, ieu ku bahasa Indonesia janten Langen Sari henteu narjamahkeun heula sapertos dina mangle anu ku urang kantos katitenan ti payunnya. Janten harita sadayana media ngamuat ngeunaan manipol Uzbek anu jadi haluan negara Republik Indonesia zaman harita zaman Bung Karno nya. Lajeng kaca 4 di dieu aya bok redaksi tiasa katitenan ku urang saha nu ngokalakeun ieu majalah. Langen Sari majalah Sunda tengah bulanan. Janten sasasih 2 kali terbit. Diterbitkeun ku CV Langen Sari Bandung. Pangrojong Kemekaran Sastra Budaya Sunda di dadasaran
ku Pancasila Manipol Usdek. Lajeng pamimpin umum penanggung jawab T.S. Subari, penasehat R. Sutisna A. Kusumadijaya SH, sareng pamimpin redaksina T.S. Subari, dewan redaksina Caraka. Janten ieu teh mung aya 3 jenengan anu diserat di dieu teh pamimpin umum penanggung jawab, penasehat, lajeng aya dewan redaksi Caraka. Dibantu ku para sastrawan Sunda kakoncara nu sanesna. Harga langgananana satahun Rp1.800, ecarana mah Rp80. Alamat redaksi Tata Usaha Jalan Dewi Sartika 76 Bandung. Lajeng di dieu aya suluk Gunarasa Gandaniata. Ieu suluk majalahna sapertos manglemah Sukani Indria Gapura Rahayu nya. Teras dina kaca opat oge aya surat redaksi dina kolom tina meja redaksi anu netelakeun naon wae eusi majalah nomor ieu. Tah di dieu aya keterangan gambar jilid mojang nu dina cover teh Megawati Soekarno Putri, putri Presiden Soekarno nupang ageungna. Sakumaha nu parantos ka aruninga, parantos jadi salah saurang ti 21 juta sukarelawan sukarelawati nu siap sadia pikeun ngaganyang Malaysia. Zaman harita menuju usum konfrontasi sareng Malaysia. Janten kecap ganyang Malaysia teh, janten kacapangan balarea, janten kacapangan masyarakat. Nah kunaon cenah make jeung papaseaan jeung Malaysia, eta mah tiasa dibuka dina buku-buku sajarahnya, tiasa googling lah. Upami dibahas di dieu mah panjang teuing. Lajeng ka kaca 5 ya, di dieu aya carpon. Judulna 1855. Diserat ku Ola S. Sumarna Putra, ieu teh pangarang ti Garut ya. Ieu carpon nyaritakeun kajadian dina zaman goromolan DITII. Lajeng kaca genep masih kene sambungan carpon anu nembe. Kaca 7 aya rubrik sajarah jeung dongeng. Dina nomor ieu nyaritakeun ngeunaan Mbah Nyalindung. Ieu teh aya kaitanana sareng daerah di wewengkon Garut nyaeta daerah Nyalindung. Cenah di dinya aya pacaduan nyaeta cadu ngadahar hulu hayam. Pedah baheulana cenah kitu sasakalana teh nya kungsi aya nu silih tubles lantaran marebutkeun hulu hayam. Abong dongengnya semohon. Ieu sasakala teh diserat ku Asmara. Lajeng dina kaca 8 aya Pancawarna Ibing, ieu ngajelaskeun ngeunaan kasenian daerah Sulawesi Kaler sareng Tengah, Sulawesi Tengah. Tarian diantarana Ibing Motaro cenah, ibingan upacara keagamaan. Ieu mangrupa laporan kenging wartawan Langensari anu jenenganana pribadina BA. Kaca 8 aya rubrik pengalaman jeung kajadian aneh. Dina nomor ieu ngamuat tulisan judulna Jajaka Aneh Pengalaman Abdi cenah. Tuh, ngaranna teh geus abdi deui nya. Duka sandiasma panginten teh. Salerosna upami ieu kakolomkeun kana carpon anu sae nyaritakeun pasipatan atanapi watek jalma dina nyanghareupan kajadian nu teu disangka-sangka. Jadi setting caritana teh dina bus anu keur nuju ka hiji tempat, tapi di tengah jalan nu harah-haraeun peuting aya nu megat nu ngabejaan yen di hareupeunana aya bendungan bedah caah limpas ka jalan cenah teh pikeun ka beus teh bisa ngaliwat. Tah dina kaayaan kitu sifat jeung karakter manusia teh anu jadi panumpangna keluar gitu, ebreh tembong. Kaca 11 aya carita detektif judulna Leupas Tina Tahanan ku Asmarawati. Urang lajengkeun ka kaca salajengna, kaca 12 masih kene sambungan carita detektif. Lajeng kaca 13 aya Aweuhan Paimbaran, ieu rubrik agama anu diasuh ku H.A. Faturrahman. Judul nomor ieu nyaeta Sugema jeung Bagja. Saratanana guaranana sae pisan malih mah nyanak contona teh henteu wungkul tina hasanah carita Islam atawa sajarah Islam. Tapi oge diantarana nyaritakeun ngeunaan Pangeran Sidarta Gautama. Hiji putra mahkota nagara Kapilawastu anu jenenganana kamasyhur ka sakuliah dunya.
tega ngantunkeun kerajaan garwa Katut putra kadeudeuhna anu mung sasiki-sikina. Karana dina eta sadayana jiwana teu pinanggih sareng rasa bagja nu sajati. Lajeng milih hirup miskin, hirup balangsak mungguh ku ukuran lahir. Dicontohkeun kumaha sang Buddha milari kabagjaan lahir batina sumuhun. Saratan aweuhan paimbaran ieu anu diserat ku H.A. Faturrahman kaetang saratan anu pepel mundel sumuhun. Malih dina akhir seratanana di dieu disebatkeun sumber anu jadi bahan tulisan. Di antarana buku-buku sareng kitab. Kaca 15 di dieu aya rubrik pangaweruh. Anu ngawitan nomor ieu ngaguar ngeunaan unak-anik karadioan ku R.A. Darya, Kepala Bagian Siaran RRI Bandung. Zaman harita radio mimiti usum tahun ke-60-annya hartosna kabeuli ku masyarakat. Utamina masyarakat nu aya di pakotaan. Dan di masyarakat pasisian mah tahun ke-60-an teh masih arang langka anu gaduh radio teh sumuhun numutkeun para sepuh anu kantos ngobrol sareng sim kuring mah. Dina bubukana unak-anik karadioan ieu R.A. Darya nyerat kieu geura. Ngadenge kecap radio kiwari jol breh wae dina alam pikiran urang, nu tembong teh otomatis peti anu banguna pasagi lonjong. Aya nu leutik, sedeng, jeung aya nu kaasup gede. Disimpen di pusti-pusti dina luhur lomari, dina rak, luhur meja di juru. Lamun rek dipake, kari muter-muter kenop, gusar geser jarumna kaditu ka dieu, ngeng bae disada. Zaman harita mah radio teh baradag keneh nya. Dilajeng kana kaca 16 di dieu aya seratan judulna teh Bagja saoles tina lahirna Pancasila cenah. Ieu teh ngutip cariosan Bung Karno dina pidatona tos ditarjamahkeun kana basa Sunda. Ieu seratan teh kaunggal dina rubrik unak-anik. Di dieu ge aya potret Bung Karno nu nyugibing ya. Saat acan angkat ka Tokyo kanggo ngayakeun konferensi tingkat tinggi nagara Mapilindo, Presiden Soekarno sindang heula ka Filipina kararesan bari ngaluuhan dintenan pangeling-eling kemerdekaan Filipina. Dina pesta resepsina Presiden kantos ngibing sasarengan sareng aktris Filipina Josephine Estraday sakumaha nu katingali dina gambar. Lajeng aya seratan ngeunaan olahraga pikeun nu geus aya umur. Kaca 18 dieusi ku guguyon humor. Lajeng kaca 18 di dieu aya kolom mangriweuh judulna suka duka. Ieu sapertos sketsa nyaritakeun kaayaan masyarakat diwakilan ku tokoh mangriweuh anu cenah dina tulisan ieu mah kasinugrahan jadi mama, hartina jadi tokoh. Sing horeng jadi tokoh teh cenah riweuh nya, mending jadi rahayat biasa. Kaca 20 aya rubrik horoskop. Anu dina edisi ieu nyaritakeun bintang Cancer anu lahir antara tanggal 22 Juni tepikeun ka 22 Juli. Cenah disebutkeun di dieu poe bagja Senen, warna bagja violet, batu permata, mutiara, batu bulan jeung angkik. Angka untung 2. Lajeng dina kaca 20 hiji di dieu aya rubrik tutungkusan. Ngaguar ngeunaan pamali ku IM Waslam. Di antarana pamali ulah dahar cau pangsisina bisi kasingsal cenah. Di dieu dijelaskeun ieu ngandung harti atikan budi supaya ulah hawak. Sabab rata-rata cau nu pangsisina mah kaayanana panggedena. Lajeng pamali ulah diuk dina jubleg bisi jublegeun atuh jang naon di diuk dina jublegnya. Lajeng pamali parawan ulah nginum cikalapa atawa ngadahar ganas matak dipangduakeun ku salaki jeung saterusna. Lajeng dina kaca 22 aya carita pawayangan anu diasuh ku KS Kos. Ieu bagian kalima ngeunaan Prabu Anom Pancameda. Kaca 24 di dieu aya rubrik pikeun para rumaja. Ngaran rubrikna pepetetan panglawungan wanoja pria harapan. Aya tulisan kenging saini KM anu ngaguar ngeunaan deklamasi bagian katilu
disundakeun ku Rahmat M. Saskarana. Lajeng aya sajak-sajak anu diguar ku Mimi Citra Resmi dina rubrik sajak jeung dangding. Sajakna aya Kenging Kurnia, lajeng Nantia sareng Apip Mustofa oge Tatang Karsbasuni. Majalah Langen Sari memang kapungkur tiasa disebatkeun pangipukan para pangarang. Di dieu seueur dimuat karya pangarang ora anu engkena jadi pangarang kawentar. Di antarana Sunaria PK, Min Resmana, Rahmat M. Saskarana, Apip Mustofa jeung rea-rea deui. Min Resmana mamalah kungsi secara rutin nulis dongeng si Kabayan dina majalah Langen Sari anu nyindir kahirupan masyarakat zaman harita anu terus dibukukeun dina buku si Kabayan Tapa. Kaca 20 genep dieusi ku sababaraha sambungan seratan anu ti payun. Lajeng kaca 27 di dieu aya rubrik Duka Teh Teuing anu khusus ngamuat carita-carita horor perajurigan. Dina nomor ieu dimuat carita horor judulna Sobrah ku Wice Hidayat. Ari Sobrah teh eta teh paragi ngagedean gelung ngarah langkung mongplo, jadi lamun buukna ipis ta ibu-ibu hegerek digelung biasana sok disambung ku Sobrah. Kaca 28 sareng 28 masih kene sambungan tina carita horor Sobrah. Lajeng kaca 30 aya rubrik Nasehat Jodoh jeung Kulawarga asuhan Indung Berang. Ieu mah konsultasi masalah jodoh jeung kulawarga, masalah kulawarga anu diasuh ku tim redaksi Langen Sari. Duka saha ya Indung Berang teh nya. Kaca 31 dieusi ku sambungan tina seratan anu sateu acana anu pararanjang. Lajeng kaca 32 di dieu aya rubrik khusus pikeun panglancar bebas buta huruf. Aksarana ge gelede nya bubuhan jang nu diajar maca jeung ponok deh. Oge aya kamus Langen Sari. Tah ieu unggulna majalah Langen Sari dibanding jeung majalah-majalah Sunda liana zaman harita. Di dieu mah aya kamus. Jadi mun aya kecap-kecap anu can dipikawanoh ku masyarakat zaman harita boh tina kecap asing atanapi kecap-kecap Sunda anu geus puhun, di dieu dijelaskeun dina kamus Langen Sari. Upamana di dieu dijelaskeun naon harti kecap konektur. Eta teh cenah tina bahasa Perancis, purah mariksa karcis dina kareta api atawa beus. Contoh kalimat Kang Maman jadi konektur di perusahaan bus wargi Saluyu. Terus di dieu aya kecap kenop anu tadi kasebat dina rubrik karadioan. Bagian radio paranti ngontakeun nu bisa diputer-puter, lamun radio deuk dipasang atawa deuk dipareuman karimuter we kenopna jeung sajabana. Lajeng aya kolom saeutik Mitra Langen Sari nu dieusi ku pangwilujeng kanu parantos nikah, pangwilujeng kanu ngalahirkeun atanapi ngiring bingah kanu neme lulus sakola jeung sajabana. Dina kaca salajengna ngamuat komik nyambung Prabu Kalanada didamel ku Muhammad A. Apandi sareng Urip. Kapar pengker pinuh ku iklan buku ti penerbit CP Aktipa, buku-buku pangajaran kanggo barudak sakola sareng guruna ieu teh. Kalebet aya diserat di dieu pangaosna sabaraha wae. Aya nu Rp50, 40, 70, Rp20, nu pangawisna Rp200. Kitu rupina eusi majalah Langen Sari nomor 21 tahun kedua 1864. Majalah Langen Sari teh umurna ngan teu pika tahun 1868. Jadi upami tahun 64 tahun kedua mundur satahun nya tahun 63. Ti tahun 63 teu pikeun ka 68 majalah Langen Sari nyarengan masyarakat Sunda ku bacaan-bacaan anu ageng pisan mangpaatna. Sakitu rupina rubrik pustaka urang kanggo edisi kadua ieu, mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun deui dina edisi kapayun. Hatur nuhun kana paratosanana. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.